Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kila mangka lamun dicaritakeun naon lima lam yahrum lapan lima lam yahrum. Lima karena naon perkara lam yahrum teu haram naon dalika itu mubalagoh kama sapertikeun perkara qalu anu ngadauh ulama-ulama bitahrimil kublati kana haramna nyium ida khosia di mana-mana mikasieun itu jalma al inzala kana kaluar mani ma'annal illata sarta sanyana elatna fikulin dina saban-saban sahiji min huma anu tetep tina itu madmadoh sareng istinsak eta khaupul pasadi sieun ruksakna saum ujiba dijawab itu kawal bi annal kublata kalawan sanyana nyium eta ghairu matlubatin henteu anu disupri balda iyatun balik ta anu ngajak-ngajak lima kana perkara yudodu anu malawanan itu ma asauma kana puasa minal inzali nyatana kaluar mani bihilapil mubalagoti kalawan perbeda ngabangetkeun pima dina perkara zakaro anu nyaritakeun musonib kana itu ma wabi annahu sareng kalawan sanyana kalakuan sareng tingkahuna anu tetep dina itu mubalagoh eta yumkinu imkanhu ka itu jalma naon itbakul halki nungkebkeun lak-lakan wa majul ma'i sareng miceuna cai wa hunaka sareng sanyana dina itu kublah eta layum kinu henteu kongang huka itu jalma naon rodul mani nolakna cai mani ida khoroja di mana-mana keluar itu mani li annahu karena sanyana itu mani eta maun cai dafikun anu ngagejrot itu maun wabi annahu sareng kalawan sanyana kalakuan sareng tingkah eta rubbama kana terkadang kabuktosan fil kublati eta tetep dina nyium naon ibsadun ngaruksak li ibadatisnaini kana ibadahna dua jalma wal adharu sareng ari kaul anu leuwih zahir eta tafdilul jam'i unggulna ngumpulkeun bainal madmadoti antara kekemu wal istinsaki sareng nyingreuk cai alal fasli bari ngunggulan kana misahkeun bainahuma antara itu madmadoh sareng istinsak lisihatil ahadisi karena ngasahkeunana pirang-pirang hadis as-sharihati anu jelas itu ahadis fidalika dina itu tafdilul jam'i walam yasbut sareng tetep pil pasli dina misahkeun naon syai'un perkara kama sapertikeun perkara kola anu ngadauhu kana itu emma saha an-Nawawi Imam Nawawi bi majmu'ihi dina majmu'na itu Imam Nawawi wa qaunul jam'i sareng ari kabuktosanana ngumpulkeun bisala siguropin kalawan tilu siukan ya tamadmadu anu kekemu itu jalma min kulin tina saban-saban sahiji min kulin tina saban-saban sahiji summa yastansiku tuluy nyingreuk cai itu jalma marotan dina sabalikan eta apodolu leuwih utama minal jam'i tibatan ngumpulkeun bigurpatin kalawan hiji siukan ya tamadmadu anu kekemu itu jalma minha tina itu gurpah salasan kalawan tilu kali summa yastansiku tuluy nyingreuk cai itu jalma ku itu gurpah salasan kalawan tilu kali au iya tamadmadu atawa kekemu itu jalma minha tina itu gurupah summa yastansiku tuluy nyingreuk cai itu jalma marotan dina sabalikan summa kadalika tuluy nyakitu bigurupatin saniatan dina anu kadua wasalisatan sareng dina anu katilu lil ahbari karena pirang-pirang hadis as-sahihati anu sahih itu ahbar fi dalika dina itu jam'i wa fil fasli sareng eta tetep dina misahkeun kaifiyatani ari dua kaifiyat apodoluhuma ari pang utama na tina itu kaifiyatani eta yatamadmadu kekemu itu jalma bigurpatin kalawan hiji siukan salasan kalawan tilu kali sumayastansiku tuluy nyingreuk cai itu jalma bi ukhro kalawan gurpah anu sejen salasan kalawan tilu kali wasaniyatu sareng ari anu kadua eta ayyatamadmado
kekemu itu jalma bisalah si gurfatin kalawan tilu pirang-pirang siukan summa yastan siku tuluy nyingreg cai itu jalma bisalah si gurfatin kalawan tilu pirang-pirang siukan wahadihi sareng ari itu sania eta andapul kaepiati pang bersihna dina pirang-pirang kaepiat wa ada apuha sareng pang lemah-lemahna itu kaepiat dina ganjaranana wasunatu sareng ari sunatna eta tata ada ngalakonan kana itu sunat biwahidatin ku hiji min hadihil kaepiati tina ieu pirang-pirang kaepiat lima karena perkara ulima anu dikanyahokeun itu ma innal khilafa kana sanyana ikhtilaf pil abdoli dina anu unggul eta minha tetep tina itu kaepiat faidatun fil gurpati eta tetep dina lapad al gurpah lugotani ari dua lugot al fathu tegesna dipatahkeun wa dhammu sareng didomahkeun fa in jumiat mangka lamun dikumpulkeun itu gurfah ala lugotil fathi netepan lugot nyatana dipatahkeun ta'ayyana mangka narima tangtu naon fathu ro patahna ro wa in jumiat sareng lamun dikumpulkeun itu gurfah ala lugoti domi netepan kana lugot nyatana didomahkeun jaza mangka menang naon iskanu ro nyukunkeun ro na wa dhammuha sareng ngadomahkeun itu ro wa fathuha sareng matahkeunana itu ro fatalah khoso tuluy nyimpulkeun fi gurfatin dina lafad gurfah naon arba'u lugotin opat pirang-pirang lugot wal khomisu wallahu alam bisawab.